Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qad qala teman-teman ngendika sa Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya mungga mikarido insyaallah Gusti Allah anhu ka ya Abu Bakar Siddiq. Li Aisyah nyarios ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya mungga mikarido insyaallah Gusti Allah anha ka Siti Aisyah. Lama najalat dina mangsa lungsur ayat anu nuduhkeun baro'ataha kana bersihna Siti Aisyah minal ibki dina pirang-pirang tuduhan orang munafik ala lisani Rasulillahi melalui lisan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mangka ngucap di Aisyah, wallahu la askuru illallah, wallahu demi Allah, la askuru itu syukuran kaula illallahi kecuali ka Allah. Dallahan nuduhkeun ha ieu ka Siti Aisyah sa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ala maqamil akmali kana makom anu leuwih sampurna, maqamil baqoi al muqtadi li isbatil asari, maqamal baqoi kana makomna sifat bako al muqtadi anu nujul li isbatil asari kana pirang-pirang tapak. Wa qad qala dan teman-teman terus ngandika sahallahu Gusti Allah taala malur Allah anishkurli wali walidaika, kudauhan anishkurli wali walidaika, anishkurli kudu syukuran anjeun li kakaula surah Allah wali walidaika jeung berterima kasih ka bapak inung bapak anjeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maqala sandika sallallahu alaihi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, la yashkuru enta direken bersyukur Allah ka Gusti Allah sahaman jalma, la yashkuru selama ente bersyukur eta si jalma annasa ka manusia. Wa kanat aya ya Siti Aisyah, ya Siti Aisyah pidzalika waktu dan eta waktu mustalimatan anu katutupan an syahidiha tina musyahadahna Siti Aisyah go ibatan tur samar anil asari tina pirang-pirang tapak. Palam tashhad mangkan te nyakseni ya Siti Aisyah illal wahidil qahar kecuali kadat Allah al-wahid anu sahiji al-qahar anu bersifat qahar maksa. Wa qala radhiyallahu ieu ngabahas nu kamari bahwa kamari teh jelema teh kabagi tilu, hiji sahibus syariah, kadua sahibul haqiqah, katiluna wa akmalun minhu abdun syaroba fazada sahuhu. Ainu sahibus syariah mah anu merupakan seseorang lupa daratan atas nerima karena nikmati Allah. Anu nomor kaduana sahibul haqiqat, hakikat anu neuleumpkeun kana cahaya lautanana kabakoanana ngalehkeun kana sifat makom kapanahanan. Tan nomor katilu wa akmalun minhu abdun syaribu fazadadu. Pang lebih utama-utama manusia mah berjalan dua-duana antara syariat jeung hakikat.
syariat di saat orang bukan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala melalui sabab syariat na tangan manusia, bersyukur ke Allah, berterima kasih kepada manusia, eta lebih sempurna. Menjampingkan salah sahiji untuk menerima kasih ke manusia poho ke Allah, bersyukur ke Allah poho ke jelema henteu, eta lebih sempurna. Ya sebagai contoh, di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan suatu petunjuk ka putrana Siti Aisyah. Dina masalah naon ketika aya hiji ayat lama nazal tabaro'ataha, hiji ayat anu menunjukkan kana bebasna tuduhan-tuduhan orang munafik. Ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lisanna pangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Siti Aisyah dipitnah, di saat Siti Aisyah dituduh, ternyata ketidakbenaran tuduhan jeung teu aya bukti na tuduhan orang-orang munafik, turun ayat tegang jeung Rasul bebas jeung teu aya bukti penuduhan-penuduhan orang munafik. Sayyidina Abu Bakar, ya Aisyah, hai Aisyah, uskuri syukuran anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasul gitu. Berterima kasih anjeun ka Kangjeng Rasul, kudu syukuran anjeun ka Kangjeng Rasul. Jawab Siti Aisyah kumaha, wallahi la ashkuru illallah, demi Allah kaulan teu pernah syukuran kasasaha oge illallahi, hanya kecuali ka Allah Subhanahu wa taala. Tah bahasa Siti Aisyah, teu pernah syukuran kasasaha ka makhluk kecuali ka Khaliq, teu pernah syukuran walaupun dititah ke Kanjeng Rasul, hanya ka Gusti Allah. Dallaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu nuduhkeun ka Siti Aisyah teh saha Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ala maqamil akmali maqamal baqo al muqtadil lil isbat. Ku Sayyidina Abu Bakar dituduhkeun kana maqaman lebih sampurna, nyaeta maqamul baqo, di saat aya dina cicing karuksakan al baqo katetepan kalanggengan al muqtadi li isbatil asari, anu nujul, anu netrapi otomatis isbatil asari, kudu ulah mohokeun kana syariat. Semakin dalam hakikat, semakin timbul na syariat. Di saat Siti Aisyah lupa jeung kakerem ku lautan nana hakikat, bahwa dititah bersyukur ka Kanjeng Rasul, ngajawabna, demi Allah kaula teu pernah syukuran ka sasaha illallah kecuali ka Gusti Allah. Tah sahabat Abu Bakar menunjukkan karena sifat anu lebih sampurna, maqamul baqo, cicingna dina katetepan makom baqo, dina hakikat al muqtado li isbatil asari, anu otomatis si syariat oge teu tingali. Sebab naon? Ai dawuhan Allah, wa qad qala Allah taala an ashkurli wa liwalidayka. Ieu hiji ayat dawuhan Allah, kudu syukuran anjeun ka kami, wali walidayka jeung ka inung bapa anjeun, menunjukkan li ka Gusti Allah secara hakikat, wali walidaika menunjukkan syariat bahwa bersyukur teh cukup ka kami. Sarua ka inung bapa anjeun ke bersyukur sabab lamun inung bapa anjeun moal aya maneh teh. Dan teu bijil tina liang batu, diparentah ku Gusti Allah tah melaksanakan syukuran turut ka inung bapa, syukuran ka inung bapa teh lain arti menyampingkan Allah, justru urang menghargai menghormati inung bapa turut parentah Gusti Allah, da diparentah ku Allah. Dalamun ku Allah dicegah mah nah itu. Misalkan cegah Allah teh syukuran ka kami
tong sok pernah syukuran ka jelema sok sanajan ka inung bapa. Tah kan eta larangan. Jadi syukuran ka indung bapa teh lain karena indung bapa, nah karena perintah. Nah, ieu perintah sa perintah Allah. Ku Allah kudu bersyukur ka Gusti Allah teh langsung diatapkeun kana wali-wali daika kudu bersyukur ka indung bapa. Nah, itu menunjukkan wajibna hakikat ulah poho kana syariat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, saru Kanjeng Rasul, la yashkurullaha man la yashkurun nas, teu direken bersyukur eta jalma ka Gusti Allah man lam yashkurun nas, selama tidak berterima kasih ka papada jalma. Wa kanat hiya zalikal waqti, tah kayaan Siti Aisyah dina eta waktu bahasa la ashkuru illallah, kami teu pernah bersyukur hanya kepada Allah. Mustolimatan menunjukkan bahwa eta Siti Aisyah teh lupahan an syahidiha tina ninggalina musyahadahna Siti Aisyah go ibatan bari samar anil asari tina hasil tapak gawe katutupan. Palam tashhud illal wahidul qahar, sehingga tidak pernah melihat sesuatu salian ti Allah. Nyasina teh illal wahidul qahar hanya ka Allah we. Segala sesuatu ditakdirkan ku Allah, segala sesuatu direncanakan ku Gusti Allah. Nanaon tapak gawe manusia teu aya katutupan. Saya hiji contoh ngabas nu kamari bahwa jelema teh kan kabagi tilu. Ahli syariat, ahli tauhid, ahli hakikat, ahli nu paling sampurna mah naik turun biasa. Lain maksudna naik turun dina kualitas, dina pemasangan. Hakikat cicingkeun dina hakikat, syariat cicingkeun dina syariat. Terkadang berjalan dua nana itu. Diwir mah syariat, hate mah tarekat tempatna. Waktu ngobrol ingat ke Allah, waktu ingat ke Allah dibawa ngobrol teu kehalangan ku ngobrol. Keur ngobrol hayang ingat ke Allah teu kehalangan, waktu ingat ke Allah hayang ngobrol teu kehalangan. Di dua-duana berjalan. Tah ieu contohna Siti Aisyah. Lanjut. Wa qala ngandika sa musannif radhiyallahu anhu lamma suila an qauli sallallahu alaihi wasallam ya dahsyat. Qaulu sallallahu alaihi wasallam tentang dawahan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajuilat qurratu aini is salati. Wajuilat yang geus ngajadikeun Gusti Allah qurratu aini wajuilat jeung geus ngajadikeun naon qurratu aini mah menteleng na hate ningali na hate betahna ladatna bunga na hate qurratu aini pisolati dina salat. Qurratul aini ari qurratul ain eta kinayatun ngahijikeun kinayah nunjukkeun an goyatil parhi kana bunga anu puncak-puncakna bunga. Wasururi tegasna mah senang, waladati nikmat. Bunga senang nikmat kumpul ka qurratul ain disebutna. Senang bunga nikmat pelem pakaannahu mangka kaya ngabasakeun Kanjeng Rasul yaqulu iya ya wajuilat goyatul parhi wajuilat geus dijadikeun naon goyatul parhi puncakna kabungahan wasururi jeung kasenangan bisolati dina kir salat li musyahadati rabbi kalana musyahadahna ka Allah pihak dina eta salat.
Ditarus kumaha musane hal dalika naha kuayana eta qurratu ain fi salat khasun tertentu bihi kanabi auli goirihi atawalian din nabi min ummatihi di sebagian umatna nabi minhu tina eta qurratu ain syarabun wa nasibun syaribun anu mengalami wa nasibun dengan bagian. Pajaba mangga ngajawab ya musannif inna qurratal aini sanyana qurratal ain bisuhudi ala qadril ma'rifah bisuhudi kalawan musyahadah ala qadril ma'rifah ngitung-ngitung kadar kamakrifatan bil masyhudi kalawan musyahadah pal rasulu mangkari rasul salawatu alaihi wassalamu pirang-pirang rahmat Allah sholawatu muga-muga pirang-pirang muga-muga rahmatna Allah alaihi ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta laesan teu aya naon ma'rifatuhu ma'rifat naon ma'rifatu ghairihi laesan taya naon ma'rifatun ma'rifat ghairihi liyani ma'rifat nabi ka ma'rifatihi seperti ma'rifat nabi palaisa teu aya naon qurratu ainin ka qurratihi seperti qurrat aina anjing nabi wa inna maqulna yang pastine ngucap qaula inna qurrata ainihi fi sholatihi bisuhudi jalali masyhudi inna qurrata ainihi sanyana qurrat aina kanjeng nabi fi sholatihi dina sholatna nabi bisuhudihi kalawan musyahadah kana kanjeng nabi jalala masyhudihi kalawan sabab ninggali kaindahanana masyhudin anu dimusyahadahan ku nabi lianna usahanya kangjeng nabi qad asyara teman-teman isyarah ila zalika kana eta qurratu ain biqaulihi kalawan pangandika nabi fi sholati make lapan bi sholati artina di jero salat walam yakul teu pernah ngabahasakeun kanjeng nabi bi sholati make lapan bi salat artina ku salat idwa tatapina wari kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqra ainuhu henteu ngarasa puas naon ainuhu paningalina kanjeng nabi bi ghairi rabbihi kalawan liyanti pangerana ieu nabi wa kaifa rek kumaha tingkana qurratul ain wa huwa kanjeng nabi ya dulu nuduhkeun ala hadal makom dina ieu tempat wa ya'muru jeung marentah kanjeng nabi bihi ku eta makom min siwahu ti salianti man salianti man jalma siwahu salianti nabi bikauli sallallahu alaihi wasallam ku pangandikana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubudullaha kannaka tarahu ubud ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah kanaka kayasa-kayasanya anjeun eta tarahu ningali anjeun ka Gusti Allah wa mahalun an yarahu wa yashhad ma'ah wa mahalun jeung eta mustahil yarahu ari ningalina
ya roh ningalina eta si jalma ka Gusti Allah wa yazhadu jeung musyahadahna nabi mahu sartana Allah siwahu salianti Allah ayarahu ari ningalina nabi ka Allah gitu. Wa yashhadu jeung musyahadahna nabi ma'ahu ka Allah siwahu dibarengan salian di Allah. Pain qala lamun ngucap qailu anu ngucap qad takunu qurratul ain bisolati li'annaha padlun minallah. Qad takunu teman-teman aya naon qurratul ain teh bisolati dina salat bisolati kalawan salat li'annaha karna sanyana eta salat eta padlun hiji nugraha minallahi ti Allah wa barizatun jeung lahir minallahi ti Allah pakai malaya prohu rek kumaha henteu bunga biha dina eta salat wa kayfa takunu rek kumaha henteu aya naon qurratul ain biha dina eta salat wa qad qala jeung teman-teman geus ngandika subhanahu wa ta'ala Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu kul ucapkeun ku anjeun Muhammad bi fadlillahi kalawan sabab fadl Allah wa bi rahmatihi jeung kalawan sabab rahmat Allah fabidzalika mangka ku ayana sabab fadl jeung rahmat Allah falyafrahu mangka kudu barungah anjeun kabeh lam annal ayat qad aumat balam kanyakeun ku anjeun annal ayat sanyana ayat qad aumat teman-teman musbera isarah ilal jawabi kana ngajawab liman kajalma tadabbaro sirrul khitabi anu mikir-mikir kana rahasia dauhan Allah. Itu kola karena aslandika Gusti Allah pabidzalika falyafrahu nyaeta kulapat pabidzalika falyafrahu. Wa maqala jeung henteu ngandika Gusti Allah pabidzalika paproh ya Muhammad. Gusti Allah teu ngabahasakeun pabidzalika paproh ya Muhammad. Paproh godo bunga anjeun ya Muhammad ai Muhammad. Kul ngucap anjeun lahum pal yaprahu kul ngucap anjeun lahum kaum mukminin pal yaprahu kudu bunga ya mukminin bil ihsani kalawan ihsan pirang-pirang kalusan wa tapadduli jeung kanugrahaan wal yakun jeung kudu aya naon parhak man parohuka bunganya anjeun antari anjeun eta bil dili kalawan sabab Allah anu maparin kanugrahaan kama kola seperti dauhan Allah fil ayatil ukhra dina ayat anu sejen kul lillahi summa darhum bi khawdihim yal'abun kul ucapkeun ku anjeun Allahu hanya Allah summa darhum bihaudihim laju umbar eta jelma kabeh bihaudihim di alam dunyana kabeh yal abun pada ulin-ulinan ye kabeh paranjang ya mah wah wareg jadi mana PKI ya geuning mimitina NPK no wa yasadu ma'ahu siwahun nambadinya oh tadi itu nama nasu kali itu nasu ari yo mah wa yasadu ma'ahu siwahu sabadinya tina info ta berarti pain kola koil mah surah nah ieu kieu ya mahasalah kanikmatan kesenangan kebungahan kebahagiaan di saat urang salat usuk teh ya cek urang mah gitu.
Matak loba jelema anu nyaritakeun husu, loba jelema anu memberikan teori tentang husu, loba jelema anu menyatakan tentang praktek dina husu. Tapi kabehana lagi aya nu hasil aya nu henteu. Kabehanana aya anu bener aya anu henteu. Ieu hakikatna husu dina salat ieu sebenarnya. Wa qala musannif radhiyallahu anhu lima suila qauli sallallahu alaihi wasallam. Barometer kehusuan Rasulullah jeung kehusuan urang, bisa nahusukeun jeung Rasul jeung bisa nahusu jeung urang. Apakah sarua apakah henteu? Di mana atuh letak urang hesehna mun husu? Di mana atuh letak babarina urang di saat yang husu? Dawan Kanjeng Rasul wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Wajuilat dijadikeun naon qurratu aini, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan kaula fi sholati. Ya, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan kaula teh jeung Allah. Lain jeung duit, lain jeung naon. Bunga bahagia nikmatna ngahiji jeung Allah fi sholati dina salat. Kitu masalahna mah. Kan udah diperhitungkan bahasa ayat pisolati, ayat bisolati. Pisolati mah make huruf jarpi, anu mana napi, makan dorpiah satu wadah. Berarti pisolati ayat dina jero salat. Kesenangan, kabungahan, kamalipatan, kanikmatan, kaladatan jeung kapalemanan ngahiji jeung Allah teh pisolati diwadahan ku salat. Berarti sholat hiji wadah. Aya bisolati. Ari bisolati mah lain wadah manana ba mah lil ilsok. Berarti kudatiahna sholat. Ari pi mah sholat hanya sekedar wadah. Lamun dina ya mah gelas qurratu ain caina. Ai salat gelasna. Lamun bis salati mah datiahna salat, oh gelasna anu memberikan kesenangan kebahagiaan teh lain caina. Taya bahasa Kanjeng Rasul wajuilat qurratu aini bis salati. Dijadikeun bahwa kabungahan, kesenangan, kenikmatan kaula jeung Allah bis salati dina jero salat. Naon atuh qurratul ain? Qurratul aini kinayatun an ghayatil parhi. Anu disebut qurratul ain teh kinayatun menunjukkan an ghayatil parhi tina puncakna kabungahan wasururi jeung kasenangan waladatu jeung kapeleman kanikmatan. Pakanahu yaqulu Kanjeng Rasul ngabahasakeun qurratu aini fi sholati seperti ngabahasakeun wajuhilat ghayatul parhi wa sururi fi sholati li musyahadati rabbi biha. Wajilat dijadikeun naon ghayatul parhi puncakna kebahagiaan wa sururi jeung kabungahan fi sholati dina keur salat. Naon sabab li musyahadati rabbi karena musyahadah nak ka Gusti Allah pihak dina keur salat. Tah, anu jadi pertanyaan kumaha? Apakah bahagia jeung bangga jeung nikmatna Kangjeng Rasul dina keur salat karena musyahadah nak ka Allah dina keur salat? Hadzalika khossun bihi auli ghairihi. Apakah ini hanya untuk Rasul auli ghairihi atau bisa terjadi ke manusia-manusia min ummatihi ti umatna Kangjeng Rasul minhu kusabab qurratu ain syaribun wa nasibun. Bakal moal ngalaman jeung aya henteu bagian kanikmatan, kebahagiaan, kabungahan dina keur salat. Kumaha jawab musannif? Fa ajaba inna qurrata ain
sanyana qurratul ain bil bisuhudi kumusyahadah ala qadril ma'rifah bil masyhudi. Ari qurratul ain dina salat mah ku musyahadahna eta jalma ka Allah ngitung-ngitung kadar sakumaha kamaripatanana eta jalma kanu disaksianana. Lamun mah 2% nya 2%, kahusuan teh, kanikmatan teh. Lamun 5% 5%, lamun 50 50, mun 80 80, mun 100 100. Jadi kanikmatan kesenangan dina salat mah hitung kadar kamaripatanana eta jalma ka anu dimusahadahan. Nah eta teh jelema teh karek PDKT, nah jelema teh geus minang interaksi, nah jelema teh geus sering ngahiji, nah geus moal bisa dipisahkeun. Tergantung aja. Sedangkan para Rasul sallallahu alaihi wasallam ari Kangjeng Rasul laisa ma'rifatu ghairi. Laisa henteu aya naon ma'rifatna ghairihi lianti ma'rifat Kanjeng Nabi kamarifatihi seperti ma'rifatna Kanjeng Nabi. Laisan teu aya ma'rifati ghairihi kamarifatanana salianti Nabi kamusyahadahanana salianti Nabi kamarifatihi moal bisa disaruakeun mah jeung ma'rifat Kanjeng Rasul. Nilai ma'rifatna lain, nilai musyahadahna lain, nilai keimanana ge jauh. Salaika sama atuh nilai kama'rifatanana orang-orang biasa henteu secara ma'rifatna Kangjeng Rasul. Palaisa qurratu aini ka qurrati aini moal bisa nyampai orang-orang biasa qurratul aini. Nah, seperti qurratul aini Kangjeng Rasul. Jadi lain level itu Kangjeng Rasul mah 100%, hari urang 1% aja. Wa inna ma qulna inna qurrata ainihi fi sholatihi bi suhudihi jalali masudi bihi li annahu qad asyara. Ieu kudu dibahasakeun mah. Sebenarnya mah geus kapaham bahwa qurratul ainin mah moal bisa. Da pertanyaan tentang dawahan Kanjeng Nabi, ju'il ta qurratu aini fi sholat. Nu dijadikeun teh nyakeun kumaha? Pertanyaan anak bawa Kangjeng Rasul ngalaman jeung ngeunahna karasana ladatna jeung Allah teh fi salat dina salat nu ditaroskeun ka musannif, apakah qurratul ain Rasul bakal bisa kealaman ku bangsa urang apa moal? Tadi jawaban anak musannif, qurratul ain dina keur salat ngitung-ngitung sakumaha jerok jeung deetna kamaripatan. Ngitung-ngitung sakumaha tinggi jeung henteu nilai keimanan. Sedengkeun kamaripatan Rasul moal bisa disarupakeun jeung marifat urang, keimanan urang moal bisa disarupakeun kana keimanan Rasul. Anu pasti di saat kamaripatan jeung keimanan Rasul nilai tertinggi dibandingkeun jeung urang, qurratu ain ageuna moal sarua. Eta jawaban musannif mah. Wa inna ma qulna inna qurrata ainihi fi sholatihi bi syuhudil jalal. Lamun mah dibahasakeun kieu. Lah inna qurrata ainihi sesungguhnya qurrata ain Kangjeng Nabi mah fi sholatihi dina salatna Nabi bi syuhudihi ku musyahadahna Kangjeng Nabi jalala mashudihi ku kaindahan nyaksian ku kaindahan anu disaksianna ku Nabi saking indah-indahna saking
keindahan-keindahan anu ditingali ku Kanjeng Nabi nimbulkeun kanikmatan, kasenangan, kabungahan. Sedangkan keindahan kan relatif, kadang cek itu indah, cek ieu henteu. Cek itu mah indah pisan, cek ieu kurang indah. Tergantung resepsi batin dah mah. Saking batin maripatna Gusti nu Kanjeng Nabi ka Allah sampai ninggali keindahan anak Allah bisa nimbulkan keindahan, kenikmatan, kabungahan jeung kebanggaan dina keur salat maka Kanjeng Nabi. Lihatnahu qad asyara ila dalika biqauli fi sholati sabab naon? Ieu Kanjeng Rasul ngabasakeun dina juilat fi sholati. Tah bisa na Kanjeng Rasul nikmat jeung ladat dina keur salat teh make basa bisuhu di jalali kunyaksian kaindahanna Gusti Allah aya bahasa pi salat gitu. Nah sebab idhu wa salawatu alaihi salam la taqra ainuhu bi ghairi rabbih karena Kanjeng Rasul teu ngarasa puas batin Kanjeng Rasul di ghairi rabbih ku salian ti pangeran Kanjeng Rasul ku salian ti Allah tah wa kaifa huwa yadullu ala hadal maqam wa ya'muru bihi min siwahu ku ayana ieu qiratul ain ya dulu nuduhkeun Kanjeng Rasul ala hadal maqam kana maqamna ieu khusuk keur salat wa ya'muru jeung marentah Kanjeng Rasul bihi kalawan ieu maqam min siwahu man kajama siwahu salian ti Rasul kudu gitu kabeh gitu kitu yang kitu na kitu na teh moal sarua dek diakur-akur oge gitu ngan jelema pasti ngalaman jeung kudu ngalaman kadinya. Mana bahasa Kanjeng Rasul perintahna ubud Allah kana kataruhu ubud kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah kana ka seperti anjeun teh taruhu ningali ka Allah. Wa mahun eta muhalna an yarahu ari ningalina Kanjeng Nabi wa yashhadu jeung nyaksiana Kanjeng Nabi mahu sarta Allah siwa salianti Allah. Jadi salat mah naonan geus sekedar wadah salat mah naon atuh anu matak ngajadikeun ladat musadahna ka Allah dan posisina dina keur salat bisa cenah dina luar teh salat loba para wali lamun mah nimbulkeun ladatna hanya dina keur salat lamun mah lain teu salat moal teu kapanggih dina keur salat moal eureun-eureun salat da ngeunah keneh salat bahagia ke salat naon atuh make cicing teu salat gitu. Dina salat bisa papangi dina lian teh salat bisa papangi gitu. Lain salat mah anu matak nimbulkeun kanikmatan jeung kabanggaan kabungahan di Allah mah lain salat mah da salat mah sekedar bungkus salat mah sekedar tempat. Lamun mah nimbulkeun ku salat disolati talapan surahan kahanap disolati ku salat berarti atuh lain salat teu bisa nimbulkeun kanikmatan kabungahan. Rek ningali makhluk bisa, rek wiridan bisa, rek salat dina salat bisa gitu. Jadi lain salat mah anu menimbulkan ladat ka Gusti Allah teh, tapi musyahadahna ka Allah. Kan posisina dina keur salat. Itu. Tujuan nama. Pain kolak koil dah itu mah surah itu gande matan. Qad takunu qiratul lain bi sholati li annaha fadlun minallah wa barizun minallah.
karena kuratul ain bisolati kalawan solat ya naha karena itu solatnya padlun suatu nugraha ti Allah yang lahir nanti Allah pemberian Allah pakai pala japroh biha wakai pala taklub kuratul ain biha wakod kola dekumaha bisa bunga nabiha dina keur solat biha ku solat gitu. Wakai para takuna de kumaha ayana kuratu ain biha dinan ku salat da salat mamalayan papak nanaon dan ngajadikeun bungah jeung ngajadikeun senang jeung ladat mah padolna minallahi ti Gusti Allah wa barizatun jeung pamerena ti Allah lamun salat bisa ngahusukeun mun salat bisa ngaladatkeun setiap sholat pasti jalma bakal ladat. Setiap sholat pasti jalma bakal senang bahagia. Qurratu aini is sholat. Anugerah ti Allah pemberian ti Allah. Itu sholat nama gak ada apa-apa. Da loba jalma angkong-angkong sholat dari teman-teman kenanang. Matak kul bipadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bahasa Gusti Allah kul ucapkeun ku anjeun bipadlillahi kelawan nugraha Allah wa birahmatihi jeung sabab rahmat Allah fabidzalika ku ayeuna sabab padol jeung rahmatna Allah falyafrahu silakan berbangga dan bahagia. Lain ku perbuatanana, lain ku pagaweanana, tapi ku padolna. Pagaweana mah rek puasa, rek salat, rek wiridan. Ai salat eueuh padol Allahan di dinya mah moal karasa senangna. Ari puasa eueuh rahmat Allah moal karasa bungahna. Karasa sote bunga senang ladat qurratu ain di saat aya padol jeung rahmat Allah di dinya. Taklam qad aumat ila jawab liman turidu. Taya ayat sebenarnya mah geus nyadikeun isyarah kana ngajawaban musannif itu tadi. Ya ayatna berdasarkan bahwa musannif ngajawab ladat dina salat lain ku salat teh dalil nama pabidzalika falyafrahu asyarah besaril khitabi kurasiahna dawan Allah pabidzalika falyafrahu kaina rahmat jeung fadl Allah teh silakan berbahagia wa maqala jeung teu ngabasakeun Gusti Allah dina Quran teh pabidzalika fafrah ya Muhammad kullahum falyafrahu pabidzalika ku ayana padol jeung rahmat Allah fafrah bahagia bungah ya Muhammad ai Muhammad kul ucapkeun ku anjeun lahum ka eta mukmin falyafrahu kudu bungah jadi lain segala sesuatu anu eta teh mungkin dina masalah padol bisa ku padolna bisa ku menggunakan padolna bisa ku anu memberikan padolna bagian anu tihela gitu. An-nasu fi wurudil minani